Naon pangna surga jeung neraka disebut aya mimitina? Sabab surga jeung neraka teh diciptakeun ku Gusti Allah. Maka eta surga jeung neraka sebelum diciptakeun ku Allah aya henteu? Teu aya. Atuh ayana surga jeung neraka teh aya mimitina. Geuningan cek aya mimitina tapi langgeng nya langgengna lain langgeng hakeki tapi langgeng jamani, langgeng bako jamani kakurung ku waktu. Sabab di surga teh kaayaanana aya kawitna aya mimitina. Kaayaan di jero surga teh aya mimitina aya tungna janten langgengna lain hakeki. Seperti urang lamun urang aya mimitina pasti aya tungtungna. Deal ngaos aya mimitina pasti aya akhirna. Tadi surga ge kitu. Da langgengna atawa bakona lain bako hakeki tapi bako jamani. Nu kadua aya bako nisbi. Naon bako nisbi teh deal? Bako teh langgeng, nisbi teh dinisbatkeun ka nu sejen. Dibandingkeun lah dipancakakikeun jeung nu sejen. Contoh seperti langgengna baja, bahasa Sunda nama waja, baja teh beusi atau beusi kuat, dibandingkeun dinisbatkeun jeung kai. Bakal langgeng mana? Waja jeung kai? Waja. Sabab waja mah kuat carita nama gitu. Tah baja langgeng awet. Lamun dinisbatkeun jeung kai anger we da beuki ditu mah si baja oge bakal karatan koropos we. Nah itu atuh ari kitu mah baja teh langgeng lamun dinisbatkeun jeung naon mah jeung kai mah atuh ari kitu mah baja teh lain langgeng hakeki lain bako hakeki nya tapi bako atawa langgeng nisbi. Nu katilu aya bako hakeki. Bako anu sabenerna, langgeng anu sabenerna nyaeta naon? Lain langgeng kakurung ku waktu, lain bako jamani. Jeung lain langgeng dinisbatkeun ka nu sejen, lain bako nisbi nyaeta langgeng Allah, bakona sifat Allah. Nah, bakona Allah mah teu kakurung ku waktu. Henteu kos surga jeung neraka nya langgeng Allah mah. Naon sababna? Sabab langgeng ayana Allah mah teu aya mimitina. Henteu seperti surga jeung neraka nu aya mimitina. Jeung deui bakona Allah, langgengna Allah teu bisa dinisbatkeun jeung anu sejen. Henteu kieu Allah teh disebut langgeng awet. Lamun dinisbatkeun jeung urang anggar we engke-engke nama bakal ruksak tante kitu. Aya bako nisbi mah anggar ujung-ujung nama bakal ruksak. Seperti kai baja jeung kai. Atuh awet keneh langgeng keneh kai. Langgeng keneh baja anggar tapi ka ditu-ditu nama bakal karata. Ari Allah mah teu kitu. Moal naon? Moal ruksak. Ngaranna Allah mah sifat bako di Allah mah bako hakeki. Gitu. Hartos deh.